Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Mesta Gita Nirmala ti kelas 8D. Simkuring bari ngagudugikeun warta ngeunaan harga BBM subsidi naik. Pamarentah kalayan resmi ngumumkeun naikna harga BBM bersubsidi. Harga anyar eta efektif dimimitian dinten Sabtu tabung ti 14.30 waktu Indonesia Barat. Harga BBM Pertalite naik tina 7.650 saliter jadi 10.000 saliter. Solar naik tina 5.150 saliter jadi 8.000